Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqabilu dinal islam fa innahu hakun wa ghairuhu dhalalun wa kufron. Palawargi sadayana anu ku pribados dipihormat, kalayan tengirangan rasa hormat nanda hapunten teu tiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Judul ngaos wengi ayeuna judulna budak. Naon judulna? Budak. Ari budak teh singkatan. B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, Kana khitan tos dewasa kawinkeun. Jadi budak teh jadi budak teh singkatanana B-na bereun. Urang bahas hiji-hiji. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei jalmi anu kumerentang hirup di alam dunia sok tuang. Barang tuang mangga tapi aya syaratna hiji kudu halal. Lamun urang hayang boga budak soleh, lamun hayang boga budak anu solehah, hoyong gaduh murang kalih anu sabik, hartosna sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh, bapana kuli macul jadi budak insinyur. Tah eta teh sabik anak lebih mulia dari kedua orang. Bapana jeung inungna apal jud 30, anak apal 30 jud. Tah beda jud 30 jeung 30 jud teh. Bapakna hampura supir angkot, anak jadi pilot. Hiji we ye amalkeun pasihan murang kali garwa keluarga tuangan halal. Sebab makanan yang halal teh berpengaruh kana mata, kana lisan, kana panangan, kana hate. Urang cobaan we. Ibu gaduh murang kalih dua, hiji taheg murang kalih teh pasihan tuangan tinu halal. Nu kadua heg murang kalih teh pasihan tina barang haram. Da boro-boro di akhirat di dunia ge kontan tunai beda kacida. Jadi lamun hayang panona sae, panangan sae, lisan sae, hate sae, tuangan kedah halal. Kitu we. Penjaman kiwari teh yeuh loba jelema anu ripuh tapi rapih. Aya jelema anu rapih tapi ripuh. Diulang. Aya jalmi anu ripuh tapi rapih. Aya jalma anu rapih tapi ripuh. Katingalina kuli macul, kuli tanur, kuli bangunan, dagang, tani, berternak, tijaroh, ripuh tapi rapi. Hasil tina tani budak masantren di Manon Jaya, di Salova, di Haur Kuning, di Manon Jaya, di Cipasung, di Latansat, di Umul Quro, ripuh buburuh menang dagang, menang tani, home industry nyeun katuangan bangsa sajaroning noglewo
Raginang kutu mayang kue ali jeung makroni ripuh tak eta budak nate masantren tapi hasilna teh jadi rapi. Bapak tukang tani budak jadi kiai apal imriti apal kailani. Bapak tukang tani budak balik di pesantren boga madrasah diniyah takmiliyah awaliyah boga majelis taklim jantan khatib jantan ustad tak eta naon sababna tina ripuh jadi rapi halal teu sautik ayeuna jalma-jalma anu rarapi di luhur make dasi minyak wangi pertalit dioplos kana pertamax pan bedegong teh jelema anu kitu teh ngaruksak kana motor urang katingali rapih tapi tingali rip dan tidak bisa menikmati hidup hasil korupsi dan lain rizki lain walagri bencana musibah. Lamun bapak ibu boga milik boga rizki rek leutik rek gede tapi ngadeukeutkeun diri ka Allah eta rizki. Boga duit miliaran triliunan tapi teu ngadeukeutkeun diri ka Allah istidraj panyungkun ngaranna. Matak hayu budak teh bena bereun bere budak teh nu halal. Wa tijaratan lang tabur tijaroh anu barokah kitu. Rek ka sawah teh wudu heula meh pepelakan berkah. Osok meme ka sawah wudu. Wudud rek ka sawah teh. Lain wudu rek ka sawah teh. Tak sawah lega ge beak we ku keong. Eueuh keong beurit geuningan. Meme ka sawah teh duha heula walau rakaataini sanajan 2 rakaat. Allahumma in kana rizqi fis samai ya Allah pami rezeki ti langit lungsurkeun dilungsurkeun rezeki ku Allah naon hujan anu berkah anu maslahat anu manfaat anu menyuburkan pepelakan teu janten musibah nu dimaksud rezeki teh lain saukur eta naon rezeki nu salajengna Allahumma in kana rizqi fis samai ya Allah pami rezeki ti langit lungsurkeun dilungsurkeun kapinteran ka budakna budak lulus akabri budak lulus akpol jalul prestasi alhamdulillah sing halal keun bae leungeun urang kotor nu penting rezekina bersih daripada leungeunna bersih tapi rezekina kotor salaki ece gawe di desa jalan kaki keun bae nu penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi gitu hayang budak soleh mah halal ece pareman abdi mah tara biasa gitu-gitu ibu matikan saya nggak biasa di gitu-gitu lah ngaji mah ngaji lah pan penting ayeuna teh keur ngeusian hate lain rek ngomeh HP jadi jelema ayeuna teh loba nu salah waktuna ngaji kalaka selfie waktuna ngaji kalaka nyeun status coke sing ikhlas sing lillah karena Allah tidak semua ilmu harus dipiralkan anu penting mah diamalkeun eta jadi sing halal ye mun tani we sing jongjon ajengan cenah ada tani kuring dagang kuring teh teu ngabeungharkeun keun bae teu ngabeungharkeun ge paling tidak meminta sama orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Teu beunghar oge teu ngadoreksakeun teu ngariweukeun ka batur jeung ka dulur. Eta nu hade mah. Ulah sok kabita ku barang anu can puguh. Nu beunghar teh abah can tangtu senang. Anu balangsa ke can tangtu susah. Naon contona nu beunghar can tangtu senang? Mobil ayeuna Pajero, Fortuner, Velfire, Mercy, BMW ari sukuna digusur. Ning urang mah naik ojek geuningan nyepeng panan geuningan kahareup ka tukang datara biasa naik motor. Ayeuna batur sawahna hektaran rek ngadaang sanguna ulah da boga panyakit gula di gram. Pana sawahna mah lega, ngadaang sanguna 3 senok da boga panyakit diabetes. Anu macul teu boga sawah pan 3 boboko tah. Allah mah maha adil, hektar sawahna ulah ngadaharna. Amang mah tong boga sawah tapi 3 boboko ku tiluan nya leres da bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tapi bahagia tuh adanya di hati sanajan daang jeung teri sain teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak ke lain hati happy
Sanadan dahar jeung teri cai teh kudu makamari bari basi tapi lain tina korupsi eta dua lagri. Sanajan aina tiung joya mu kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Innova duit loba sawah lega anger batin kasiksa sare teu tibra nyangkena kasur busa daang teu mirasa nyangke jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA riweuh nu kitu mah sing halal hayang boga budak teh hal ieu mah hayang boga budak soleh hayang boga budak solehah diparabahan tina Bang Emok atuh da moal bener tina Bang Emok mah areror moal bener ya boro-boro maraban budak kamari aya nu ngawarung nginjem ti Bang Emok da liat kurupukna teh da teu saeutik ajengan kiai anu ancur rumah tangga gara-gara Bang Emok demi Allah manya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi teu direkayasa nyata loba nu ancur rumah tangga ya gara-gara Bang Emok mata ke syukuri nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah dina Islam mah lain masalah jumlah anu penting mah berkah rek naon gede ge ari jadi musibah mah saeutik tapi barokah maslahat manfaat eta nu hade mah mata kulah jol-jol atoh dibere duit ku salaki teh tanya heula bisi meunang tina slot ngadepo euy ngadepo kana slot teh nu gelo ditanya di pentan nomor ceuk nu gelo teh pugu aing ge korban slot tek naon gede oge da haram bener teu matak abdi marasep ka tukang macul kuli bangunan ojek pangkalan ojek online dagang pedagang yang jujur teh akan masuk surga bersama Rasul tidak mengurangan timbangan tidak mempergunakan sumpah palsu tidak boleh menimbun barang di atas penderitaan orang lain tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang ulah ngagunakeun sumpah pal teu meunang ngurangan timbang dugikeun hadisna jelas pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul maknya teu kabita sing halal nu halal barang tuang teh halal Ece lamun dibere resiko dapur teh tanyakeun heula bisi ti mana kitu rek naon beungharnya bari ngarentenkeun dengekeun tah aya bejana beunghar sok ngarentan-rentenkeun duit keuna meh kadengieun aya da aya transaksi ribawi apapun namanya haram nu nginyeumkeun haram anu nginyeumna haram sarua duanana ge dosa nu nginyeumkeun hampura ulah dipake nyeri ieu mah ilmu kudu jadi ilmu ulah nafsu nu halal contoh ieu mah hampura we da ngaji teh di lemur kapungkur mah peresmian masjid masjid teh ada masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan, masjid ramah anak, eta mah bab masjid imaroh idaroh riayah. Aya mah nyunatan pan budak nu disunatan ge lain aki-aki. Matak budak bekna bereun nu hal. Contoh, ieu mah contoh, da ngaji teh kieu ajengan ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim pendakwah penceramah mubalighah lamun ngaji kudu ningali situasi audiens mustami jamaah panima di lemur kudu nyesuaikeun diri ulah kieu aya ajengan unggal ngaji hayu enrangkeun zakat aqimus shalah wa atuz zakah aqimu fil amar fil madinah aqoma atu fil amar fil madinah ata salat wajib zakat wajib bagi yang nisab dan haul sumuhun zakat teh wajib keur saha mujaki lamun rangkeun zakat dinu beunghar ieu mah hayu we ngaji teh rangkeun zakat ari nu ngadengekeun meunang BLT atuh da moal aya nu ngajakat teh boro-boro keur batur manehna ge can cair ieu kudu nyesuaikeun ari ngaji teh hayu we rangkeun zakat puguan nu ngadengekeun ge ngadaguan bansos cek sakapeung masuk nyeri hate motokopi we kakak jeung KTP ari menang henteu
aya we fotokopi kakak ujung KTP. Ye nu halal di imah di salaki teh di lemur batur imah make parabola ieu mah paraseuna ngelun weh guntang gantung binih jagong guntang gantung gaji eme pasok dituna deket paraseuna meh teu leeh budak rek sarakola dipanggorengkeun sangu ku inungna make gaji eme matak montok teh Kang Haji ieu teh akibat gaji eme ieu teh namleg kayenakeun pan kitu tah salakina teh di lemur pamajikanana anak aya nu masantren bari sakola boarding school ceuk bahasa ayeuna imah nu beunghar mah minimalis manehna mah bilik hinis imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg pantona nu beunghar tutupkeun gableg nu teu boga mah malarang teu cara nu beunghar euy gableg bukakeun dapurna korek aya nu beunghar koret besan ece teh da si koret mah dititah jakat ge rek di jakatan moal pare nu wetan moal rek di daang jeung jaramina daang kabeh jeung leutakna kan ceuk salakina teh mama aya naon laki rabi larabag japahit peuheur rumah tangga teh geus lila hampura ieu urang rek mayunan Ramadan bilih aya catur nu teu kaukur rek kabasa anu pasalia laku lampah anu teu mernah dugikeun ka mamah raheut mana ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura wening galih anu dipamrih tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepetan leres wae moal mungkin bapak teh lain malaikat salah wae bapak lain setan bapak mah jelema aya bener aya salah hampuranya mama ceuk pamajikanna teh boro-boro dipenta teu dipenta ge kewajiban kuring malah anu kudu mentah hampura ka salaki hampura bapana bilih mata salah memandang telinga salah mendengar lisan salah berucap aya naon heuh hampura bapak rek ka sawah ini salah kita ka sawah make kaos kenan pamereti material aya merekan 3 roda bari mawa teh kokoneng paranting minum di sawah kanji eta pareuman HP saya eta abdi teh yang diliput-liput pareuman abdi mah teu biasa di kitu direkam-rekam teh abdi mah lain eta itu masuk gak direkam itu entong abdi mah tos teu biasa direkam kitu teh Teman-teman Bu ini ngobrol mah bapak rek ka sawahnya Pak urang teh boga budak amanah anu kudu dipertanggungjawabkeun lain saukur eusi pejit bungkus kulit etika budi pekerti jeung akhlak anu mulia budak teh bekna bereeun bere budak teh kadaharan anu halal matak salaki ka sawah ge neangan maisah nu halal syukur boga salaki aya tanggung jawabna ulah mah salaki tatangga pamajikan titah gawe di pabrik manehna ngadu hayam teu ngadu hayam ngadu manuk teu ngadu manuk pagaweanna teh nguseup beda gablek salaki teh da tong sareuri da aya beda pan apal da begitu sasalaman leungeunna hideung di peta duit teh teu gablek ayeuna kopeah cepe jang eupan ari eupan make inoy make krohto make tongkol make esen nog kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok aya nu kitu aya da jelema teh hanapeun tenda pokokna ini teh salakina kudu kitu
kudu bunga boga salaki tukang tani, tukang dagang, tukang damel teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Lain peda kuring lalaki sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Geus di sawah teh lain bohong capek, awak teh nyareri satulang sendi, hujan laleur tapi ngarit sok. Bener teu? Anu boga domba mah balik di sawah teh ngarit. Cek salakina duh mun aya mah jukutna lajada rek mesen da ieu teh. Ari eueuh ini teh kalamping tak sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah minggu pre manehna mah anger we macul. Mah bapak angkatnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Sok halal Kang Haji ta. Halal soleh barudak teh. Ieu mah lain bohong demi Allah. Maknya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Seueur contoh eta bapana tani, budak jadi kiai, bapana dagang, anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi guru. Da kandungan rizkina atuh halal. Tingali koruptor nu ayeuna ngahakanan duit rakyat tiliurinan, can duit timah, can duit pertalit, can BLBI, ada mangana da teu walagri. Kana narkoba anakna teh, geng motor, kenakalan remaja, ada sumber rizkina atuh haram, bener teu? Eta ke ieu. Lah lain hartina kudu beunghar abah, nu penting berkah, beunghar gerek naon jadi musibah manya. Ini salakina teh. Mah mana teko eta ieu menang haneut keneh teko apal teh rek ka sawah pan sok mawah teko koneng kapan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupeulan balik ti Mekah teh datang mawa hayam mawa bakakak dibere teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayam hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopeah lamun teu mawa naon mah kacang 2 korma 4. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tos wudu, tos syukur meh berkah. Salaki ka sawah, istri nu salehah mangamparkeun sajadah. Ulah saarah. Lamun salaki bekerja, istri nu salehah mah berdoa. Mun salaki dagang, pemajikan duha. Mun salaki usaha, pemajikan usoli. Bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Eta genahna rumah tangga mah. Mun salaki ka sawah ngarariung di Bang Emok, aku berjanji. Duiji ngala, duiji ngaruksak. Rumah tangga kitu mah rungkad atuh ece. Salaki eueuh arudunan nyeun seblak. Bari ngomongkeun tatangga. Leuheung sebelah kungkul ieu geus ngagosip, ece geus kaonangan acan, ibi geus kaonangan acan. Urang mah karek balik sia ngabejaan dagingna liat ta eta. Dosa sia ngomongkeun nu hajat. Ari daging hayang hipu ari mere 5.000 matak lamun naik hajat merekane selamat datang Wilujeng Sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu. Aya daging hipu jeruk mandarin saur raja sere panganten geulis hanyakal abah kawinna ka aki-aki. Daging hipu panganten liat aya teh jelema. Sakali deui ibu lamun salaki dagang duha, salaki bekerja berdoa, salaki ka sawah amparkeun sajadah, salaki usaha urang usoli. Eta istri salehah mah da aya ilmu. Awewe mah jangan umroh ke kudu aya mahram. Awewe mah nek pergi haji kudu aya pendamping. Awewe mah ya kaluar imah sanajan rek kanyang ka inung ka bapak ka mitoha ka lanceuk ka adik ka dulur kudu bebeja ka salaki. Rek kanyang ka dulur, rek kanyang ka jadi kolot kedah wawartos ka caroge. Istri mah kitu ilmuna. Kaluar ti bumi teh kedah widi kaca. Baik baca dina kitab fikih sunnah kifayatul akhyar. Awewe marek puasa sunat ke kedah wawartos ka caroge. Ibu-ibu ulah ku nafsu ku ilmu. Puasa sunat izin
keluar rumah izin su tah komodi unyak anyuk setedengekeun bebeja daster 2000 sapoe teu bebeja aya nu 2000 sapoe aya sok jam 11 ngaliwatan teh ka dieu tah bebeja heula ka salaki lamun salaki teu aya keluar kota jaga marwah keluarga haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah gagabah tingku ilmu teu meunang awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bilih janten pit kitu cicing di imah paaksiru doa seueurkeun ngadoa duha baca Quran shalawat urus budak urus imah eta nu alus awewe mah ya masalaki ka kota momotoran OTW lain seri cicing salaki teh motoran make kacamata hideung sebel aing ningalina ge balik teh coplo kacamatana teh kacamata murah bangun aya di dieu nu kitunya salaki eueuh nu momotoran wae nu hade mah duha make mukena ye lalaki arina sorupkeun harta teh di jalan anu dipikarido sabab harta mah ditanyana ge 2 kali ti mana meunangna ka mana ngabalanjakeunana lalaki teh lamun boga mulik boga rezeki tina tani tina dagang pangmeulikeun pamajikan teh mukena dipake ibadah salat fardu salat sunnah teh rupa-rupi aya salat sunnah rawatibnya eta salat sunnah anu menyertai salat wajib qobliyah ba'diyah aya salat sunnah muakkad duha witir jeung tahajud aya salat sunnah nawafil pangmeulikeun pamajikan teh mukena jadi ganyarana ngocor ka salakina imah boga duit mulian manuk dibeli kena belel manuk di manian pamajikan gering mah teu dilap-lap acan manuk mah parabna ge apel ari pamajikan jeung dorok-dok sora manuk alus sora pamajikan ngagerek pameulikeun mu kena komorek puasa nu anyar model ayeuna bordel komputer ti Tasik hubul waton minal iman cinta ka nagara teh sebagian daripada iman beli produk-produk dalam negeri 1.200.000 anu make bordel komputer aya di pasar baru di Bandung mun teu di Cirebon kitu ieu mah mukena teh sakali we basa mas kawin can pernah mameulikeun deui da ce tah berangkat urang mah duha di imah teh biasa we di lemur wudu geuningan pancuran baheula mah ingat teh keur leutik curcor cai harerang di papaes malah mandar kembang warna-warni mata keresep nu ningali batak betah nu nyicingan hareupeun imah baheula maki beling jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era baheula mah hareupeun imah teh ki beling jeung daun wera pancuran dirojok kayak gini nganda nyocokan purudul keyeup apu ningkat gigi nu beunghar maku odol manehna maku kenteng atak soronoy kanang hayam teh beak dipake nyikat gigi cicing pan ngaji di lamur atuh kudu kieu ari ngaji nyesuaikeun geunaheun ulah ieu ngaji di lemur make bahasa Indonesia kamu dicari-cari ke sana kemari ari gokareupeun pan bingung teh sudah cenah jangan diliuk berangkat duha bismillahirrahmanirrahim usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar ajengan naha kengeng salat duha 2 rakaat kengeng 4 rakaat kengeng 6 rakaat kengeng dina ibadah lain jumlah tapi istiqomah kunaon Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain
Naon hartosna Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapan istiqam teu ngagunakeun lapan nu lain. Hartosna sing istiqomah dina ibadah mah istiqomah. Ieu mah salat duha 8 rakaat tapi satauneun ngomongna teh. Meh jongjon ya Allah ka abdina. Manya ya salat duha satauneun. Istiqomah salaki keur di sawah pamajikan mah di imah duha beres salat ngadoa Allahumma in kana rizki pisama ya Allah upami rezeki ti langit lungsurkeun fangsilhu wa in kana fil ardi kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan salaki keur macul teh belut kala luar pan dalam bumi keluarkan nu sok duha nutara duha mah orai pada lain saya tedengekan nyanet mah nyanet tentang sok duha coba sabara urang anu tadi duha heula rek nalnya sabara urang anu tadi duha memeh ka mana-mana sabara urang ieu salakina anu tadi memeh init-initan duha heula udud deui we udud timpa kopi gudai mantap batur 2 rakaat eta 2 batang nyata tuh urang mah ari hirup hayang barokah ari rezeki hayang barokah ari anak hayang soleh jeung solehah ari kalakuan tojanya nya makanan teh kudu nu halal tuluikeun eta ayat halalang toiba hartina toib teh naon santri baik sanes baik dina tafsir Ibnu Katsir dina tafsir fi dilalil Quran dina tafsir Al-Munir nu dimaksud toib teh bergizi nah baik belum tentu bergizi ari bergizi mah pasti tuh ngaji ilmu ya jangan penelitian ayeuna teu saeutik budak leutik geus boga panyakit gula. Ayeuna teh rame ya dunia kesehatan teh. Aranom keneh teh ngagaduhan panyawat gula, diabetes. Budak geus teu ningali kadar gulana geus leuwih ti 300 200. Sumber naon? Makanan. Matak makanan teh lain saukur halal kudu bergizi. Hati-hati makanan dan minuman anu ngagunakeun pewarna, anu ngagunakeun pengawet da tidak baik bagi kesehatan. Kunaon tingali kolot ayeuna budak baheula palanyang umur dituum, dipais, dibubui, disangrai, disepan, dileop paranyang umur tuh. Anu 80, anu 73, 76, 80 ada kadaharanana. Ayeuna barudak leutik geus marake kacamata, malah dibawa ka rumah sakit kudu dioperasi. Teu dioperasi kumaha ti isuk melukakeun ka sore jeder ningali HP tah dengekeun eta nu ngaruksak teh. Lain bohong lamunnya ka budak tong waka dipameulikeun da can waktuna. Panon ruksak. Otak hancur udah main game FF ML FF 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 ML karena ML ngorariung si opatan ari panyeteta darusan main ludo semua pan eta nu ngaruksak teh ajengan pan otakna dikuras panona ningali kana layar 10 tahun 20 tahun 30 tahun kumaha generasi yang akan datang ai urang kunaon sararehat babancakan ulin teh galah gatrik kasti boy-boyan ucing sumput gerak badan teh ai ayeuna kunaon budak garering ngarorak keneh diuk otak dikuras main game ningali YouTube panon ruksak tong waka dipangmeulikeun can waktuna lain isirnya kuring mun bener mah ka anak nya kitu teh barudak ayeuna panon geus ruksak
lemah gerakna da urang mah atuh baheula ge magrib teh ngajinya alhamdulillah baheula poe poe ku cempor ku patromak beres ngaji bulu irung harideung halis halanel dunya mah poe tapi hate caang ngaji ayeuna dunya caraang tapi hate poe nek nanya ka ibu-ibu loba zikir loba komen oh loba sedekah loba selfie loba maca sholawat loba maca WhatsApp loba tadarusan loba TikTok nini ge kuyat geot sateu pantes aing ngalini tua bangka biat geot ayo hayang menang follower naon kikituan cok bere budak teh kadaharan teh nu halal anu baheula mah dituung dipais dibubuy nya dibeulem disangrai dileop sehat magrib ngaji beres magrib ngarenong di masjid isuk ngaji deui subuh beres subuh ngaji neangan jamu air sesa-sesa lalai janingan jamu hiji mupun hiji ngeuneup-ngeuneup kumpulkeun di babaturan balik sakola maretis arudunan uyah kecap coet jeung mutu gula beres motis marani di wahangan awewe kulon awewe belah kulon lalaki belah wetan demi Allah teu make baju ge eueun nureuneuh ayo ngiraha aya nureuneuh baheula marani di wahangan paling ngajerit aya nu jaba nureuneuh mata ke budak hampura bere kadaharan teh nu halal nu bergit naon contohna sayuran buah-buahan protein karbohidrat kalsium ayo kolot baheula mah lauk tinggal nyiuk hayam tinggal mencit buah-buahan jamu air jamu batu tinggal ngala matak sarehat ari ayeuna peksin perasa pewarna pengawetnya ruksa atuh awak teh nu halal nu bergizi hei ece nu bergizi barang daan teh mah sawah lega barang hakan ngekrek cenah we tuum pedah aing batur wiridan beres salat gagaro deukeut tihang geuleuh aing kan kitu keur cenah kadengin aya asa ngekrek kitu lega kagaya we sama barang daan teh nyocolan belum pedah batur wiridan gagaro tongongnya di tihang kesrek geuleuh aing teh minta-minta aya nu kieu di pamajikanna emasna roncong anting gede gengge gede liontin gede daang cai baso patak budakna teh teu naik ngadaangan bae cai baso leungah geus bener barang pantes teh emas roncong daang cai baso atuh budakna teh loading lenglet atuh nu halal kolot baheula mah lauk udah dina kokocoran teh deukeut masjid teh nya ngagonyok teh aya kansra aya nilem aya jair aya gurami resep da baheula mah bogot singok engkang-engkang cingir putri aya teh engkang-engkang apal teh engkang-engkang barudak di urang arapal coba hei budak ayeuna moal apaleun naon engkang-engkang apalna teh COD we lejada bena bere nohal bergi sahur ya aya aturan sahur inna bil makna hatu taukid innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kepada orang yang makan sahur ayo sunah tuang sahur teh diakhirkeun mak hampura mang ngaji pan 4:30 subuh teh atuh jam 4 ge cekap da ieu mah tos sagala ayat teu model subuh kapungkur nutu napi ngisikan mirun seunu seeng asepan wadahan kana dulang diakeul wadahan kana boboko dihidan nya kapungkur ayeuna mah pantes langsung asak 3:30 sedeng sok aya di lembur sahur jam 2 mereka mana sih guys da angter nanya cuma pangadak wah suku teh lila sare
batur berjamaah saya mah kereknya sudah beteng sebuah mah pedok kana oi dodo aya puasa teu salat puasa udah setengah 8 da wareg teuing sahur teh diakhirkeun hayang tanyakeun ka ajengan naon hikmahna likulis sain hikmatun segala sesuatu aya hikmahna sunnah takririah sunnah qauliyah sunnah fi'liyah teh aya nilai manfaat ke umatna naon atuh sahur make sunnah diakhirkeun supados teu lami ngantos subuh kitu sok kadang-kadang ini jam 2 waduh kemana jam 2 alpagesan muka bagegik nyong batur tuluh kene jongjon anyar ka mana tuh jongjon namualila jadi sunah sahur teh naon anu diasakan beda jeung buka ali sahur mah sunah nu ngandung air supaya tidak dehidrasi tidak kekurangan cairan air Ramadan teh trik matahari yang panas agar sehat, agar kuat, agar tidak kekurangan cairan sahur menggunakan yang mengandung gitu brokoli make iga nopuyuh make sosis tamah wortel kok atuh menang usaha 12 bulan teh 11 bulan usaha dengikeun usaha 11 bulan tak usaha teu wareg cing atuh sabulan mah genah tadaang teh nu ngeunah ieu mah sahur teh SMS sari mima ge sahur teh ngan leuleus atuh mima euy leuleus jam 8 geus keleyengan ningali cucumuk jiga korma da sauna jeung mie menang usaha teh sing genah atuh sayuran gitu Pak sop iga gurame nila disop jeung mah sahur jeung japu cek japu teh arek moal urang rek sare deui cek cuma jeung mie wae urang nyaho lah leuleus mie mah leuleus sahur ai sahur sunahna nu ngandung sayuran buah-buahan ari buka mah kormanya dengan leres sabaraha hiji korma sabaraha 3 sunnahna 3 biji nah cenah dengan salit waktos maghrib sakedap sing rek nanya urang lolobana buka berdasarkan sunnah berdasarkan ngeunah lolobana mah berdasarkan ngeunah Allahu akbar karaoke tambah suhu banda cengeng jabdai batur taraweh maneh modal ngayer sedih betul kosong tidak supan cengeng ngeblebek teh kata agama nerangkeun sunnah fi'liyah qauliyah takririah teh aya kasayangkeun urang nah cenah make korma pan beuteung kosong ku gula tapi gulana gula alami menambah tenaga karbohidratnya lemaknya sadayana aya dina korma matak Nabi mah sehat ya ilmu kaji lamun hayang sehat makan korma pagi-pagi 7 biji barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar tina penyakit kusta lepra sihir yang guna-guna kaeta isuk-isuk tekor isuk teh sandaange mana kok anu diomong-omong mah anu omong-omong lambung aduh dieueut kopi tong dikocek budak bena bere
nohal pergi gitu. Awas kenapa di sahur atas gaduh jadwal imsak ya san atuh mana DKM mana Ustad di desa jadwal imsak ya bagikan ke rakyat ulah tatanya adan tinggal di jadwal sana jadwal imsak teboga di jadwal versi baroga bu bena bere nohal pergi una urus kudu diurus ari ngurus budak lain ku sosorongot lain ku popolotot lain ku bakau ku gaplok ku contoh ku uswah ku keteladanan urus budak bu ari ngurus budak leh hei lain sosorong lain popolot lain ku bakau ku contoh nyontohan inung jeung bapak lamun kabudak kita salat berjamaah bapak kudu geus di samping ulah ieu maka masjid atuh mus bapana kalah kagaple ka ieu ka anak kita make tiung ari anak bubuduguran inungna atuh da anak teh mendengar melihat menyaksikan apa yang ibu bapak lakukan ulah sok sesorong paparocok kudu make tiung contohane ku ibu kayak nuturkeun budakna. Di masa kampung sok aya awewe make tiung teh mun aya pangajian ngumpul aya nu maot karak make tiung ngalayan eta ge ku anu duduk dadak da abdi mah hafal ibu-ibu nu sok make tiung jeung mutara hek make da nyengsol tu tinggal diomekeun itu jadi kanyahoan atuh make di rumah ome Aa sholat bapak nangis di masjid ngaos inungna nuju ngapsa Al-Quran gitu model kieu teteh hari abis kaimah teh maca salam pandagilna datang kulu qabla salam jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam anu dimaksud baiti jannati rumahku surgaku teh rumah yang dibacakan salam sumuhun contohan ku bapak ku ibu aneh bapak mah ari kaimah batur assalamualaikum ari kaimah sorangan belum secegah kakanang hayang model ibu ari kaimah ajengan ari kaimah ustad menikakeun ka medok assalamualaikum ari balik ting madrasah sekala ka adat-adatan pantau bunglong hayam modal ucing akan tongkol cek salah kita balik ngaji jadi kieu ulah gitu contoh hoyong urang kali cium tangan ka ibu atuh cium tangan ka salaki kudu nama kieu teh rek sare teh salaki teh cium tangan heula ka salaki teh bisi ponok umur da umur mah nu nyaho ieu mah cium tangan teh sakali we ari lebaran tadi lama dipangmelikeun geulang teu mangutruk ya di dapur nyata tuh tidak ada kekerasan dalam rumah tangga pandang anak penuh dengan kasih sayang akrimu auladaku tidak ada wala tuqobi ulah kasar lakna ge laknahi ulah ngeungel ka budak teh teu kenging tunggal teungel ka budak dina bab wajah utamina ulah agama mah teu ngajelaskeun kitu malah agama mah akrimu auladaku muliakeun budak di kadang-kadang kieu di lain bohong budak keur sageur di ciwitan geura manis manja jangan wae seungeut gareuneuh budak teh dareh budakna geuring mam jeung abon layang susu mam jeung naon mamna huapan cek anakna teh huapan leungeun geuneuh gitu pada budak di telepon ari aya disarekan ulah kitu atuh kudu aya komunikasi budak mah teu bisa dipaksa teh bade sakola ka mana teteh mah hayang ka SMK hayang kejuruan inung jeung bapa mah tibang ngadoakeun we
maksudnya kumaha teh pan SMK mah kejuruan kayak di mana jurusan tata boga nya naon atau teteh balik ka lembur teh jadi boga perusahaan home industry ngembangkeun usaha syukur tapi ulah poho salat jeung ngajinya teh tutup orat kitu aya dipaksa mah ku zaman ayeuna mah teu tara junun Bu lain bohong nya kolot mati bang ngarojo ngadoa nu pokona mah salat tutup orat jeung ngaji eta nya kudu ngarti ulah kasar ka budak teh cuma ari budak unggul ditelepon ari aya disarekan sebudak teh ongkos kita balik kain mah geus balik nyarekan kan bingung teh udah tos we atau salat netepan ibah gerak emang nya kitu geunahkeun di imah teh nyaman ieu parasya pamajikan nyalahkeun salaki bajarkeun teu bisa ngadidik salaki nyalahkeun ka pamajikan wah aya tungtungna atuh silih salakeun mah perbaiki komunikasi antara istri dan suami biar anak nyaman di rumah. Ini loba nu budak broken home teh akibat salaki jeung pamajikanna teu romantis. Tah, urus budak teh urus budak teh kedah di urus. Bena berean na unsur dena didikeun naon hartina kieu wal takum minkum teh aibil makna lil tabid sareng lil bayan ari profesi qari'ah mubalik mah pardu kifayah budak teh kudu dididik naon maksudna ulah sarah kudu multi profesi di lemur ieu kudu aya nu sakola kedokteran naon maksudna di mana engke aya rakyat anu teu damang ge aya dokterna ajengan hampura ulah sadayana jadi kiai kedah aya nu jadi pilot nah pelebah kiai kabeh ari umroh ari ka Mekah ari eueuh pilot kumaha ieu tadi dodorongnya batur geus tepi ka Mekah ka Jeddah ka Madinah ieu mah aya ngadorong kapal coba rek nanya aya teh di lemur ieu anu jurusan kedokteran di lemur ieu aya teh anu kedokteran jurusan kedokteran aya teh sok atuh kedah aya ayeuna lamun urang boga anak dokter sakalian indung muriang ge padi beresan mall ku anak mun bapak kurang darah mah suntik nerobion tuh kudu aya nu dokter kudu aya nu jadi polisi kudu aya nu jadi tentara kudu aya nu jadi guru kudu aya nu jadi kepala KUA pendidikan harus dikuasai oleh umat Islam atak didik model abdi hampura masantren Manon Jaya masantren Samsul Ulum masantren Nailul Kirom ambil S1 Usuluddin fakultas dakwah fakultas Usuluddin jurusan dakwah S2 konsentrasi hukum Islam dan teu sadayana hampura ieu ulah saprofesi kudu aya nu jadi bidan aya mantri sakalian gering oge sok lamun eueuh mantri bidan kumaha coba hayo nya petak didik ieu murang kali teh ieu nya anu dihitan cenah jadi naon we atuh mudah-mudahan bisa ngangkat derajat kamuliaan nu jadi nining jeung aki model kamari ieu mah lain beja lain ceunah demi Allah nyata inung di ka Mekah bapak di ka Mekah inung bapak diumrohkeun inung bapak dipangdapelkeun bumi nah budak teh paham hampura sakola pintar budak teh pintar kagem ka luar negeri gelar LC boga yayasan boga sanawiyah boga aliyah boga perguruan tinggi inung bapak teh geunaheun ayeuna teh ku anak disenangkeun unggal bulan dikiriman pariksa kesehatan ku anak abdi mah cenah ajengan lain ku sasaha nah da budakna pan disakolakeun dididik teh teu saarah kitu teh daya kamari pengajian di Onang syukuran kurang kalina di Jepang indungna naik umroh di saha ieu teh umroh teh di anak dikirim ke anak di mana sakolana di Jepang karena naon IT jurusan komputer budakna pintar
Inungna diumrohkeun, bapana diumrohkeun anyar kamari. Namanya uih aina ge ti Madinah ti Mekah. Tuh, matak sok didik lah. Geun bae urang mah, Bu. Penampilan sederhana, geun bae imah sederhana. Pendidikan anak anu diperhatoskeun eta. Ulah gagaya mewah, mobil mewah, motor mewah, ai pendidikan anak terabaikan. Henteu. Sederhana, pendidikan diutamakan. Anak anterkeun osok dianterkeun budak ka sakola ka TK teu syukur mun bapa beunghar inung beunghar mah anak jadi raja mun bapa balangsak inung miskin anak beunghar udah dasar agama inung bapa teh sok jadi babu unggal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK ayeuna teh TK teh alompong harulisan TK teh boga duit GBH incu dipake meuli lauk cupang dianterkeun ka TK dianterkeun ka PAUD naik naros sabaraha urang di nomor ieu menganterkeun ka guru ngaji ayo Ustaz juga manusia ingin dihargai layak mereka jajak Ibu mohon maaf karena saya sedang sakit sebenarnya kalau nggak janji nah ini saya sakit kadar gulanya lagi tinggi tadi dari dokter 256 jadi agak kelayangan udah hapunten namanya tiasa dibugikeun sakitu lah da aing ngaos mah sanggeus lami sakedapna nu penting mah bermanfaat diamalkeun nya mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun janten ilmu bermanfaat doa mudah-mudahan Bapak sinar ibu sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh tiasa ngalaksanakeun ibadah haji ieu murangkalih anu dikitan pada khususna umumna murangkalih urang sadayana janten murangkalih anu saleh murangkalih anu sabik murangkalih anu tiasa ngangkat derajat ibadah dunia dan akhirat berbakti kepada kedua orang tua berguna berbangsa negara kami agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.